sehubungan jeung musibah nu terjadi di belahan Bogor nyerempet ka Tangerang setik aya sababaraha pondok pesantren majelis taklim anu kanyut oge warga-warga anu kehilangan rumah mun imahna bae leungit atuh komo bajuna. Nah sehubungan jeung eta anu terketahui ku urang sadayana maka orang ala kadar untuk bela sungkawa minggu hareup supaya ngumpulkeun baju-baju langsung datang ke pondok pesantren ka dieu anu boga 3 bikeun 2 biasa hiji anu boga 10 bikeun 9 sesakeun hiji ya dibere kitu teh geus embung bae teh moal paling ye neangan anu bolong nu aing geus embung make eta ulah kitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun urang lamun deuk bora bere nu urang resep urang bae teresep atuh komo batu urang deuk dipake kancing eueuh 2 kelek bolong cak anu dibere teh singku galedeg lain menang doa supaya nabungaheun sesuai jeung kebutuhanana nu urang resep duh cenah kiai atuh pan udah urang mah make duh sagala padahal lamun urang mere nu urang resep Allah bakal malesna 10 kali lipat urang mere nu harga 500.000 engke diberenan nu harga 10 kali 500 berapa 10 kali 500 bener henteu si eta asal tiyana we teu percaya boro-boro keur teu benerna keur benerna ge asa teu percaya bae sebab benerna jadi minggu hareup nah ieu dipersilakeun dibawana aya mawana batu terserah deuk poe naon poe mulai isuk ya sebab ieu lobaan kaleungitan baju teu boga baju imah segala rupa bentuk kepedulian orang seperti itu dikirim nak setelah minggu hareup atawa mulai ti isuk geus loba atuh teu kudu nungguan minggu langsung dikirim ka mana cenah dikirim lagi ke Tanabang dijual boro-boro laku urut kos itu ngan dengan harapan nu layak pake bahkan nu bagus supaya bunga ulah sieun teu bakal diganti ku Allah nu urang geus teu butuh teu resep ulah misalna nu bolong atawa nu terlalu rapuh ya anu layak pake lalaki hungkul cenah ki atuh pan kabanjiran geus sakeluarga ya serta wong wedone lah ana yang duwe roro ku wedana ge 3 jadi berikut pakaian wanita
kuari masih aya di penampungan sebagian anu geus baralik tetapi imah-imahna aya nu kanyut rusak gelas aya anu aduh keur dibersihan ieu leungit itu leungit aya nu mulungan lamari bae kulkas jadi di daerah sejen ka bawah paling ngumpul di dinya kulkas lamari sepeda motor atuh jadi aya nu sibuk beberes aya nu sibuk mulung atuh kitu bae lo mamarupa-rupa ngan eta mah tuh seni doang padahal sarua bae sarardi kedua ala kadar urang donatur jang anu kena musibah kerja orang 1 juta ya Masya Allah itu telok sedekahnya katara jasa 1 juta teh nyana nu paeh atuh barang diberi 1 juta teh ngaheap paeh di dinya duka banjiran teu paeh nyana modar ngaheap saurang 1 juta kali 1.000 kali 2.000 kali 5.000 jelema pangitungkeun asli lama saim kana urang rasakeun ku sorangan beuk mun kena ka urang ta musibah imah eueuh anak pemajikan balaya boro-boro nanaon baju ge eueuh ras ka diri urang tah engke eta ngadorong kana hayang mere seperti adalah tekanyawan sabara puluh jelema ratus jelema atau 1000 jelema nu penting nu jelas aya laporan lah asing kuring teu menta nya nama laporan tahazun wa tahassur kasedih ya pasti orang jatuh sedih ningali gitu Masya Allah hujan teu sabaraha nisbat di orang Bogor mah kamari dongeng di Talaga bari nikahkeun putra Kiai Haji Bustami kapanggih jeung urang Bogor Cikampak jeung sajabana hujan kitu teh biasa di Bogor mah encan sabaraha ngetrek leutik gedena sakedeung tapi tiba-tiba cai datang Maha Kawasa Allah seperti eta di gunung-gunung mana prediksi macam-macam nu jelas juga seperti eta hujan teu sabaraha tuh kan okos hujan galedeg we haju dipegatkeun ku pamajikan lain urang nu megatkeun malah pamajikan eta pan ngaranna musibah eta sarua eta geus aya suratan hese gerak Allah mah tuh ya jadi cair tiba-tiba adapun anu maot rupa-rupa sekian dan sekian cerita-cerita kebanjiran macam-macam jelas bahwa orang mah dek ngayakeun bela sungkawa urang ala kadar baju jeung donatur bumi ditunggu baju na di minggu-minggu ieu terserah poe naon mawana geus kira-kira lah coba dikirim kedua donatur duit jangan membantu ke
kadanan yang di pondok yang di majelis yang daharnya nah helanan eta mah dikondisikeun ayeuna ge henteu nanaon nya ka budak santri ka lurah pondok dipersilahkeun lalaunan bari ngaji di luar atau di jero mah ditumpulkeun ka ditu tah nu peduli saha dipersilahkeun bantu nah ieu jang donatur duh cenah can mawa niat bae di hate mun bae can mawa niat di hate dahar ge niat seubeuh engke mun mawa iku ari kadang-kadang teu mawa nya aya ge urang kirimkeun Masya Allah musibah terus Gusti diturunkan teguran supaya orang loba istighfar tobat babalik ke Gusti Allah Subhanahu